Harita Mbah Gabug intenaker jeung nguras kekuatan tenaga batina, gesan hayang neken kana kekuatan lawan. Geter kekuatan tenaga lapisan tina ilmu tapak saketina li upama nu ngarembes ngaliwatan kulit lawan. Tapi si Rawing memang nyangking ilmu pancatunggal boga ilmu anti panas nyata kekuatan sumber pancer sarining banyu. Beki lila jirim nuker sili uji pangarti teh beki ngageleter kuat. Blesak dua suku si Rawing jeung Mbah Gabug inten beki ting blesek kana jero taneuh. Tarung seperti kitu tang tue leuwih bahaya batan tarung biasa dina harti ngagunakeun tata gerak ilmu silat. Anu jelas ngutamakeun kana karikatan jeung kabinekasan sarta keampuhan jurus. Tarung saperti nu dilakukeun ayeuna ku si Rawing jeung Mbah Gabug inten mangrupa jalan akhir atawa tarung puncak anu ngan ukur bisa dilakukeun ku jago-jago nu geus tepi kana tahapan ajen pangarti nu geus sarat asak sarta nyangking manjing luar ujung jerona. Si Banteng Mulung oge ngarti kana kayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Dirina teu wani cumarita ngan ukur ngabandungan dibarengan ku hate nu kaketegan. Sedangkeun Untari katingali ngadeukeutan kalebah si Banteng Mulung dibarengan ku paneuteub anu ngandung kaselempangan. Nageringan eta nu tarung teh bet kitu Kang Banteng. Bet kakara abdi mah ningali nu tarung sapertos ayeuna kitu mah. Oh, ngentong ngaget-ngaget Nyai. Kang Ngawing-ngawing memang ngekeh nyarung ngagunakeun nganguatan danaga lapisan. Nya tarung memang leuwih bahaya Nyai. Nyabab ngamun ngurang-ngurang nguat mah bisa-bisa ngalayang nyiwa. Narung nung itu mah leuwih bahaya Nyai. Tapi nu momokon nama si Kang Ngawing-ngawing kudu menang Nyai. Aku mah atuh pami ayeuna dibantu ditulungan ku salira Kang Banteng. Tiasa kitu kinten-kinten Kang. Petemikeun abdi mah pami Kang Rawing duikeun ka kedah cilaka mah. Untari pinuku pangharepan sangkan si Banteng Mulung ngabantu ka si Rawing. Dirina temikeun upama si Rawing anu geus nulungan kulawargana make jeung kudu ngalayang jiwana. Ari si Banteng Mulung narik napas panjang bari nyarita. Wah, ngakang mah teu bisa ngabantu Nyai. Sabab ngengke ngabengayakeun diri ngakang nyorangan. Mokona mangari ngakang mah mercayalah ka Kang Ngawing-ngawing nganu bakal menang. Moal ngeleh Kang Ngawing-ngawing mah pasti menang Untari. Si Banteng Mulung pinuh ku kayakinan sanajan katingali ayeuna memang si Rawing matak nyalempangkeun hatena. Tapi manehna boga kayakinan si Rawing tangtu baris aya dina kaunggulan. Dua jirim masih keneh adu hareupan, dua leungeun masih keneh silih cekel, dua kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan geteran hawa-hawa saktina. Lir upama anu silih dorong ngaliwatan geterna getih jeung urat nu aya dina leungeun masing-masing. Si Rawing gancang sadar kana kayaan dirina kudu gancang-gancang nangtukeun sikepna. Sabab lamun teu kitu ngandung harti dirina anu bakal cilaka sanajan dina hate mah si Rawing teu miharep binasa ka sasama. Geter kakuatan tina sapasang leungeun si Rawing anu keseng hideung beki lila beki kuat. Nu akhirna dina puncak kakuatanana si Rawing ngagero bari jeung ngadorongkeun dua leungeunna ka hareup. Jengkang koyang kebut Mbah Gabug inten jirimna harita katingali ngajengkang ka tukang bari ngalayang ngoleang anu saterusna ngagedebuk kana lemah. Waduh! Mbah Gabug inten ngagero panjang kara salir upama nu dibantingkeun ku kakuatan ilmu kacidarosana. Mbah Gabug inten nyobaan pikeun ngonel hudang deui. Tapi karasa tina jero dadana aya nu nyurungkuy teu bisa ditahan, anu saterusna Mbah Gabug inten langsung ngutahkeun getih hirup lalambaran tanda tatu di jero anu parna kabida-bina. Si Rawing katingali harita narik dua sukuna nu mebas kana lemah, nyusut getih anu mapai sela-sela bibirna. Ngareret ka si Banteng Mulung, si Rawing nyerenge seuri bari nyarita.
Bandun teng euy. Nyepikeun ka ngablesek kitu ya. Ngablesek pisan asup kana jero taneuh. Kapaksa we kudu ditumbah kudu geus ngablesek kieu mah ya. Aduh, hayang ngasaan ngablesek suku teng. Hayang. Aduh, aing mah euy. Lamun teu di ngumah bau naga cenah. Aduh. Ngenten neon-neon ngablesek ngoge ka ngawing-ngawing. Nganu menting maka ngawing-ngawing ayeuna ngunggul. Nyoba-nyoba ngatuda ka jago nguing. Ka ngawing-ngawing teh atuh mikiranna euy. Wah, gubuk nginten mudang deui ka ngawing. Eta si gubuk nginten mudang deui ka ngawing. Memang bener. Katingali hari tambah gobuk inten ngoneal hudang bari sumengir nahan kanyeri, maksakeun maneh hudang sigana teh pugu era jeung nafsu, atuh dihareupeun dua muridna dirina kudu ngaranapan ngajengkang terus ngababengkang dina luhur lemah. Mbah gabung inten nyiduhan sageti atawa nyiduhkeun sageti dina sumutna sababaraha kali. Subala jeung Sujali nyalampeurkeun ka guruna Subala nu pangheulana nyarita. Waduh. Nah kieu geuningan Ki Guru. Cekuring oge nu ngaran Sirawing mah memang boga ilmu setan Ki Guru. Leuwih hade ayeuna mah urang mulang pikeun ninggalkeun ieu patempatan Ki. Kasalamatan jiwa leuwih ti sagala-galana Ki Guru. Mundelik jeung ngaburileng eta sapasang panon Mbah Gantu gabug inten ka Subala jeung Subut Sujali. Nyarita sorana robah semu peurak ngagambarkeun kaayaan anu keur nyandangan ka nyeri. Da puguh memang Mbah Gantung gabug inten teh tatu di jero. Cacak lamun Mbah gabug inten mah harita kaanggap kuat. Lamun lain Mbah geus tangtu teuing kumaha jadina. Montong ngobacot aya sia kana karep. Tongga bacot ka mana karep sia. Ulah nyarita nu lain-lain bala. Kabelul si lain memang eueuh deui kajabat si lamun geus rubuh terus nyo minta ampun ha. Atawa luntak kabur ninggalkeun pakalangan. Pikeun dewek leuwih suka keneh pae deuleuh. Coba-coba deui ayeuna aing bakal maju deui. Lengkah-lengkah suku Mbah gabug inten katingali geus jajari jegan kurang kasaimbangan. Subala jeung Sujali harita salempang ku kayaan nu jadi guruna. Sok sieun nepikeun ka hanteuna di eta patempatan. Ulah maksakeun Ki Guru. Ulah maksakeun. Bahaya Sirawing memang jago pilih tanding anu kudu diaku ku urang kapunjulan ilmu jeung kahebatan pangartina Ki Guru. Leuwih hade urang balik ayeuna mah Ki Guru. Nya Ki Guru urang balik we. Subala jeung Sujali keukeuh ngajakan balik di ka guruna. Dewek geus janji deuleuh leuwih hade aing eureun jadi jelema tibatan teu mampu pikeun ngelehkeun anu ngaran Sirawing. Ningkas ya. Mbah gabug inten geus nekad sigana teh. Sanajan tangtungan teu pancuh masih keneh maksakeun maneh ngawangun pasangan. Sirawing harita katingali masih keneh pancuh dina tangtunganana merhatikeun kayan lawan. Kadenge si banteng bulung harita nyarita. Kang ngawing-ngawing. Ngembag gubuk nginten yang di masangan, Kang. Nigalnya bae manina ngenggeus nekad meureunnan ngayang paeh, Kang. Lain kitu pugari akang masuk jadi karunya ningali lawan geus kitu mah teng. Jadi kumadunya bet piraku ari akang kudu teu ngalawan mah teng. Wah, dang ieu mah lain nyalah ngurang Kang ngawing-ngawing. Lu momokona mah dang eta mah nyanehna nganu nyalah Kang. Mokona mah nganu ngaran ngembah gabug nginten. Ngamun melu mantingkeun nya kali deui Kang ngawing-ngawing. Citing ah. Bantingkeun kumaha dua suku oge geus ngageletar nya rorojod kitu. Nya aneh tadi aki-aki teh keur maki-aki kata mah geus kolot nih. Nyaho tuh urgeus nyorojot masih kena rek dipaksakeun. Maju. Alah cilaka gerai bayi di tengah jalan oge teng. Ijiran jeung caritaan Sirawing teh telah jadi kenyataan. Sabab harita katingali Mbah gabug inten anu ngagero narajang sorana geus peura bangun anu kurang tanaga.
Hoyap modal sia curilah kajeng. Mbah Gabug Inten harita nu maju narajang. Harita pisan Mbah Gabug Inten maju narajang teh kandag awakna tengah di tengah jalan. Sabab kira-kira 2 lengkah ti hareupeun Sirawing Mbah Gabug Inten terus ngagedebut rubuh nyungkur nakuban jarig jeug solonton kebut we. Mbah Gabug Inten ngagero panjang nusa terus nangulahek sirana kagigir teu usik deui. Tanagana jeung napasna sigana mabeakeun di jalan. Sirawing ngareret ka si Banteng Bulung bari nyarita. Nya, percaya henteu ka akang teh. Beakeun di jalan ieu mah tanaga jeung napasna, atuh da geus nyaho waruga teu kuat kalah ka dipaksakan saja. Nangkuban jadina teh. Wah, mae ngatawa henteu Kang ngawing-ngawing. Mae Kang. Mae we, paeh kitu. Nyaduka teuing paeh jeung henteu mah. Ngan ku taksiran akang mah pasti tatu di jero cukup berat teng. Atuh dabongan sorangan ngajakan tarung ngagunakeun kakuatan jero sapinuhna. Nya kitu eta mah babak balukarna teh. Sirawing bari ngomong kitu teh maju leumpang ka hareup. Terus dongko ngabalikeun badan Mbah Gabug Inten sinanang karak katingali beungeut Mbah Gabug Inten pias koneas. Pipina ditoelan ku ramuleungeun Sirawing bari ngagerendeng nyarita sorangan. Aduh. Ieu sakieu geus meot karijut kieu ya kulit masih kene gede ari nafsu mah. Ngelmu keur ngalulugukeun kagorengan deui jeung kajahatan. Aduh. Mbah Gabug Inten eta make ali inten geuningan. Geus kolot masih keneh resep kana perhiasan. Sirawing ngareret ka lebah Subala jeung Sujali. Nu katingali henteu wani nyalampeurkeun da pugusieun ku Sirawing teh. Sirawing harita ngagero bari ngagupayan leungeun ka tuhuna. Hei! Ka dieu euy. Bala, jale, ka dieu. Lain ting jalan teng kitu tuh ka dieu yo. Kumaha ieu boga guru teh diantepkeun kieu. Rek sina terus nang kuban kieu. Hayo maju ka dieu lur. Ka dieu. Lantaran kajurung kurasanya meureunan kanu jadi guru. Harita Subala jeung Sujali bangun asa-asa terus laleumpang muru nyampeurkeun ka lebah Sirawing. Sanggeusna deukeut duanana ting jalan teng nangtung teu wanian ngadeuketan ka guruna dinu puguh. Sirawing harita aya di gigireun jirim guruna anu keur kapaehan. Lain ting jalan teng kitu atuh lur. Kunaon jadi ngadadak celeno, celeupeng gitu. Iya rek diantepkeun bae nu jadi guru teh tah kumaha ieu teh. Subala ngawanikeun maneh cumarita. Kitu oge teh sirikna bari jeung memandekan sigana teh. Akan teh teu kumawani Irawing. Apaneun da ieu mah yang guru akang nu panasaran. Ari akang mangan sakadar nganteur Irawing. Nyarita oge jadi sopan Subala teh. Mangsa bodoh, yang merek ngancer wong korek diri tak kumaha oge sabodoh. Aduh, gitu. Ngan ieu kudu terus digotong atau dipangku atau diinditkeun ti dieu yo euy. Maknya jadi ngahesekeun ka kuring. Geus puguh tadi ngaririweuh make ngajakan ribut geus namruk ieu kudu katempuhan buntut orai deui. Mung kuring mah teu tarima. Si Banteng Bulung harita ngagero di nyarita sorana muwuhan daruan pikasieun. Hoi, nyanyi Subala ngoge Sujali, ngentong nyicing lila-lilanya, bawa gurunya ne sinang ngindit, gubugnya aku nyane, ngamun lila-lila ngaya di dia nyane ngangke ku ngaing dimantingkeun ya. Sok burukeun bawah ka ditu atuh gobok inten boro-boro ka ditu lur. Si Banteng Bulung teh lamun geus amek teh pikiranneun ngan ingetkeun sing jadi contoh ayeuna ieu kajadian teh lur. Eureunan laku lampah nun teu merenah. Sabab sanajan luhur ilmu jembar pangabisa bisa ngapung luhur ngapak mega paribasana, tapi lamun pangarti salah ngalarapkeunna, engke bakal datang mangkarma. Pikeun ngayakeun balitungan ka harteuy. Subala jeung Sujali meh bareng arunggeuk bari tungkul teu beda ti bueuk menang mabuk.
Kahartos sadari Rawing. Ulah yang ngarah ngarinah ka sasama sia Lur. Hayang untung ku jalan bari ngarugikeun batur. Komo ieu bari jeung mateni ka sasama lantaran hayang harta bandana. Bok cilaka tah laku lampah kitu teh euy. Ingetkeun, panggih deui jeung kuring. Awasnya nya ilaing duaan ngayakeun tindakan anu ingkar saperti kieu nyaho sorangeun. Nyaho sorangeun. Si Banteng Bulung ku kuring bakal dititah pikeun main pikan mindahkeun sirah kana bujur ilaing. Daek sirah, daek sirah. Daek sia, lamun ayeuna sirah maneh pindah kana bujur. Ayo, lamun bener daek ku aing sia. Uluh, ambuh moal rek wani-wani deui sadek Rawing. Ambuh moal deui jadi ayeuna mah ieu guru akang rek dibawa meureunan di dieu. Nya tuh kudu dibawa. Manyar diantepkeun ai di dieu, nyar-nyar pigaweun bebet riweuh atuh jeung kudu ngurusan ngababangkang kieu mah. Tong sieun sujaleuy. Sabab ieu mah gabuk inten teh acan maot hirup keneh. Ngan beakeun tanaga jeung napas. Ngan lamun teh manepikeun ka hanteuna. Tarimakeun ya atuh dabonganna. Sabab kuringan saukur jalan, pati jeung hirupna manusia angin nu maha kawasa anu kagunganna jang. Jadi ari kuring mangan dharma nyaeta derma nibankeun Mang Karma ka dirina embah gabuk inten. Sok pangku ka itu. Katingali Subala nurutkeun kana parentahna si Rawing. Jirim nu jadi guruna hari tadi pangku kumanehna Subala neuteup antep ka si Rawing bari nyarita. Akang sekali deui ngeunyuhunkeun ye ka sadek Rawing. Ari sabab masih keneh dibere ampun. Hampura bisi akang ayeuna nyieun kasalahan deui ye. Nya dihamperau kitu. Yo kitu geramnya. Sarta lumampah teu kudu lila aya di dieu bisi si anteng dulur kuring dae ambekeun teh. Ayo jalan jalan jalan. Pokoknya kudu turun sakoko Bandung. Subala jeung Sujali akhirna mah geus teu ngalieukeun deui ka tukang. Terus lempang ninggalkeun eta patempatan. Mbah Gabug Inten bener-bener geus teu musik dina dipangku ku muridna teh. Untari harita katingali nalenjang lumpat nyamperkeun ka lebah si Rawing, nya kitu di si Banteng Mulungan ukur 3 lengkah lempang geus tepi ka tempat si Rawing. Nuhun salira Kang Rawing salamet geningan. Barosa tadi nama abdi teh salempang Kang. Margi Mbah Gabug Inten anu sakitu galak jeung garangna geningan. Nuhun Kang Rawing. Si Rawing imut ka Untari terus nyekelan leungeun Untari bari nyarita. Biheung ilah akang bisa nyekelan di leungeun Untarinya. Tah ayeuna mah akang neruskeun lampah ya Nyai. Cindak ayeuna mah geus beres lakasan sagala rupana, sabab akang bener-bener penasaran lamun acan bisa tepung jeung nu jadi anak pamajikeun. Untari meureuh deui panonna sababaraha kali aya nu ngajuridat ngalembereh mapai 2 pipina. Cipanon hiji wanoja nu kaenteupan ku rasa simpati ku pribadina si Rawing. Sanajan bari jeung sedih malah bari reumai Cipanon, Untari make bisa jeung imut sagala rupa sabab tetela ieu 2 jalma teh kawilang pasangan anu bener-bener lain bae bisa ngadatangkeun kagumiraan ka dirina. Nu sakaligus ngajait nasib dirina tapi leuwih na ti eta sakaligus oge ngadatangkeun geter kasedih pikeun dirina. Lantaran sanajan tepung tacan taunan paribasana, tapi aya nu nganteng dina batin rasa nineng jeung kanyaah ka ieu 2 jirim. Si Banteng Bulung masih keneh nyekelan leungeun Untari nu diantelkeun kana beuteungna. Ningali kaluhur tangga siga nu nahan pisediheun, si Rawing nyerenge seuri gancang nepak bujur si Banteng Bulung bari nyarita. Hase! Tong kajongjonan teng, pogoh betah nyekelan leungeun wanoja geulis mah. Jeung ulah sedih bisi terus daang deui ke. Sot lesotkeun leungeun Untari sot. Ulah dilajeng bisi ngurunyud bisi konsolot teh bingkeh. Moal jadi ini teh. Si Banteng Bulung ngalesotkeun cekelanana kana leungeun Untari bari ngareret ka si Rawing terus ngomong. Wah, Kang ngawing-ngawing mangitu oi. Ngen teu meunang we
matur benang kanikmatan teh Kang. Ngalah ngaina mangenggeus ngente nyedih Kang. Ngaringuing malain neon-neon inget kan jadi ngindu ngapanan sarua ngambewe sepertinya ingun tari. Nyanges ah. Ayo atunya. Ya kitu na. Ngan ayo jeng hayu terus itu ya. Jarang mainit henteu deui. Sok nya ditinggalkeun ku akangnya sing tawakal jeung tabeuh dinya di dieu. Hayu teh. Si Rawing jeung si Banteng Bulung katinggal heri teges pada lumaku. Lempang ninggalkeun buruan imah. Untari ngajanteng nangtung bari neuteup ka lebah tonggongna si Rawing. Hatena ngagleter terus disambat jeroning hate. Bet asa kakara aing tepung jeung jalma seperti Kang Rawing. Bener-bener nulunganana teh eueuh pangarahan naon-naon. Bagja sigana lamun aing boga salaki seperti Kang Rawing. Padahal lamun nya Kang Rawing miharep diri aing pikeun maturan hirupna. Sanajan di dua paribasana pikeun diri aing marela jeung suka. Sabab rarasaan teh susah neangan pribadi seperti Kang Rawing. Sanajan nya tepung tacan lila tapi ngaran Kang Rawing bet napak dina hate. Hiji ngaran anu bakal tetep mapaesan taman hate aing. Wilujeng angkat Kang Rawing salira gambaran hiji lalaki sajati nu pinuh tanggung jawab jeung kanyaa ka kulawarga jeung sasama insan. Kang Rawing pileuleyan muga wengke abdi gaduh salaki teh salaki anu saperti Kang Rawing. Untari terus netep dua jirim napikeun Kang ngarelesna ti lebah pudunan jalan ti lemburan bet aya nu nyereset dina hatena Cipanon jadi beki kerep keluar maseuhan dua pipina. Wanci pasosore parang Untari keur ngahuapan anu jadi indungna anu geus bisa hudang sarta naon teh sadar deui ayeuna mah beungeutna oge alus deui malah hegar deui malah tanaga jeung kasadaranna oge geus pulih. Untari ngarasa kaget. Ari sabab ngadenge anu pupuntenan ka ketrokana Panto Imah lalaunan anu jelas sora awewe. Kajurum kurasa panasaran Untari harita terus mulu ka hareup sarta mukakeun Panto Imah. Bereh teh di luar aya nu ngajanteng nangtung jirim awewe ngora. Sanajan nya bajuna kucel sarta meungeutna oge ngagambarkeun kanyeri jeung kasedih tapi keuritan kagelisanana mah masih keneh aya ngalangkang. Bade kasahanya bade nepangan abdi. Saha ece teh? Untari nanya. Eta awewe ngora teh neuteup ka Untari bari nyarita lalaunan bangun geus eueuh tanagaan. Ngiring leureuh di dieu. Ece beakeun tanaga. Muntang pageuh kana lebah kusen Panto Imah tapi awakna terus ngarumpuyuk eta jirim awewe ngora teh. Anu saterusna rubuh kagigir dina kaayaan teu inget di bumi alam. Atuh puguh we Untari jadi kaget jeung tagibur hatena lantaran bakat ku gempeur ngadadak tanaga jadi bedas eta awewe nu kapiuhan teh terus dipangku dibawa ka jero imah. Untari memang tacanya malah upama nyahoeun ka eta awewe anu memang sanajan geus lain wanoja tapi jelas masih keneh ngagambarkeun kagelisanana teh nyatana Saraswati. Kang tue kaget atoh bungah jeung hanjelu sabab salakina Saraswati tacan mangkuk sabaralilana aya di dinya. Ngan Untari memang moal nyahoeun upama nu harita ditulungan sarta dipernahkeun di jero enggon teh nyatana Saraswati. Da puguh kaayaan Saraswati anu memang keur dina kaayaan teu inget di bumi alam. Eueuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara Dongeng Kiwari neraskeun cariyos Si Rawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari. Hatur nuhun permios.